nyaritakeun eta heuh pan urang teh dek gawe mila. Aya pagawean ke kurang sugan aya nya ke jakar maneh nya di pangleangankeun gitu. Eta teh jadi rek aya pagawean di ditu nya di lembur. Lembur mah aya di ditu ke urang tumpuk ka itu. Jadi eta teh ka mana? Nya ke dodo dek milu emak apa dek milu eta. Ih, mah mah mencai tek-tek cing. Iya. Ki kan urang kemana? Ih, mah orang ketemu ya capek. Siapa beli ke karaknya double ke? Pagawainya orangnya. Oh, nyari lebaran, dek bulan puasa orang menang pagawe. Di mana? Kita bandel atuh tadi kita. Tentu iya sih. Oh, bener iya. Ayo nyasak, Mang. Gusti. Pangling ya namanya. Oh ya Allah, orang para pulang modana. Oh, apa di Hongkong kurang barang babarha tahun. Mending. Lima anak-anak ini. Ya, oh lebih ka tinggal beungeut hungkul udah oke amang ada suka mah tetep hideung mah. Ayo, kita emang rek mana? Aduh deh. Iya kan ulah teh ija kan di dama. Si amang ka mangkarulan nya. Di dodo. Dodo eta kan rencana dodo. Nak dia wajin yang kumaha itu cuaca teh meni cede moe kieu milah untung nya popean urang segaring ya milah. Heeh, ieu ka mana di teh si Dodo teh budak teh can balik-balik wae ieu mana meledong kieu paruhuzan. Ulin tadi mah ai ti mah geus balik kamari ti mah ulin babaraha poe meureun. Balik kamari teh da. Sehat alhamdulillah. Heeh, eta milah. Saha? Si Dodo geus tadi kamari pan eta geus meuli huut. Astagfirullahalazim diparban dulu. Parban huut si Dodo mah ku di mana? Lain hayam. Iya nya hayam oge lintu milah make huut mah. Tapi di mama beda kan. Dodo ka mana sih budak teh? Dek aya pi cari taun. Nyari naon? Nah bau itu, heh. Dek nyaritakeun eta heuh pan urang teh dek gawe milah. Pagawean. Aya pagawean ke kurang sugan aya nya ke jakar maneh nya di pangleangankeun. Mana sih Dodo? Emang aya. Aya eta kerjong baturan jelema. Dada. Budak teh meni semut congean ya. Jadi budak gitu. Mana sih Dodo teh Dada? Budak teh nya meni ku. Ampun, dah. Ampun, eta teh keserak-serak ieu keur mapilak eta teh Adieu teh rek aya piamongan. Kieu Dodo. Awas eta katotog eta. Yang caduk maneh kuring geus. Dodo, eta teh jadi rek aya pagawean di ditu nya di lembur. Lembur mana? Aya di ditu ke urang tumpuk ka itu. Jadi eta teh ka mana? Nya engke Dodo dek milu emak apa dek milu eteh. Milu eteh Oh nya engke ka mama saminggu sekali we nya. Eta jeung eteh milah teh milah ge ku rek diajak ku eteh. Ya aya pada mah. Di dieu mah kurang sih. Henteu kunanan maksudnya kan ngarah deket ka pagawean eteh di ditu. Di dieu mah jauh teuing. Nya henteu ke Dodo saminggu sekali bersihan we nya ka dieu. Kayak di ditu we nya. Karena deket ka pagawean Dodo ge ulin ngeunahun di ditu mah. Loba babaturana. Satu Apal di mana? Ini lu atuh. Apal di sana eta pagawean teh ieu dia. Apaan ijah mah gaul bacenol. gawe naon sih? Para beja-beja ari teh. Rahasia. Tiga nama aya da. Iraha teh kaduna. Nyangke minggu hareup.
Yang dodo dek ulin deui mah itu. Yang mama tuh teh. Apaan itu di gua geus kue tadi. Kan mam, ari tadi cek teteh manis santo. Sambal tarasi aya, goreng asin aya. Bere huut cenah. Emang nah ayam ari di Tuh pepes huut, tuh pepes huut mangket teh aya. Ieu gurih. Urang ka ditu dahar. Huut cenah itu dodo. Geus dipepes huutna ge ngeunah, buru. Urang kakarang ada ya pepes. Tong pikaselan wa teh teh kertilak ieu. Eta di nggodahar dekat Aku jeung tuh susu. ngeunah pepes huut oge. Ah tos sekolah Si jama bakam. ongko aya wae si bapak. Ya memang ngeunah. Oncom arek gawe atuh. Emang heunya ari pegawai teh kieu ripuh. Wah gua milah. Yang geus kayak mangkat bejaan nya. Heeh, yang satunya. Ya geus beres da beres lagi. Balik heula. Assalamualaikum balik. Oh yang satu. Orang beli itu yuk. Oh pakai cokot pakai iya pakai galon. Yuk. Atuh kumaha mainna. Mungkin kumaha mainana diketok telak tuluy diketok wae kitu. Hah? Iya ya. Kalau orang tweet, tangga tweet, keadaannya kalau kita itu. Tombala diketokan kan mula. Itu hanya yang ulangnya. Aja yang ulangnya. Aja. Tuh. Sweet naon? Satu, dua, tiga. Itu wait teman. Maka iya makanya. Iya. Anu kitu teh anu kitu. Satu, dua, tiga. Itu menang. Iya mana mah mentai-tai. Kita kan ulang ya kemana? Iya mana mah. Mana enggak ketemu ya? Enggak cekan. Ayo, Lei ya. Dua, tiga. Dua, tiga. Itu dua, tiga. Iyo, elewai. Memang ada jambon juga mau betul kali. Ini tenjali ah. Dua, tiga. Ih, elewai aja. Mengatur olah mah. Oh, yang itu cekaikan. Menang data. Kepok tak. Kelihatan kan. Hati. Aduh, wah. Tiga. Yang menang. Menang deui. Atuh. Jatah. Dok Amang. Aya anu kawin titi ya sok. Saha? Cita teh. Cita Dodo. Di Dodo. Orang mana dah? Tenang. Ay si Dodo deh kawin di dia. Adinda teh Ida. Tok teh Amang aya kata-kata ieu cenah gawe ieu ngursan ieu kebon jeung kandang hayam. Dimeret muka ora boga batul. Oke lah boga babaturan nah. Tong digubuk wae nya deui. Ih mama nih bang make nukian teh ya tuh. Yuk ini ayo. Ya tuh yuk. Ayo ini yuk ah. Yuk balik nungguan itu si Dodo jeung ka dieu. Ayo. Atuh, Ika. Aku menang. Iya, ada dewanya. Siapa beli ke karaknya deket ge? Orangnya. Oh, nyari lebaran, dan bulan puasa orang menang pagawe. Kita badal atuh tadi dapat. Tentu iya sih. Oh bener iya. Ayo. Oh iya bener. Ayo ini bener iya tuh si Amangna aya, ayo. Ada Busari Rama can aya di dia, aya si Amangna nu percaya Busari. Bukti kadenya. Gusti itu jabatan ukur. Ada eta di harapan kota eta rame eta nu loba tempat jajan teh gini. Aya gitu ya. Aya. Oh iya bener ieu tempatna. Kurang orang geus dangdang wah kieu. Tuh aya si Amangna hayu Dodo. Mila hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sok cara. Oh, Amang ya ampun, orang meni naik bus meni nyasap, Mang. Ah, Gusti. Pangling ya namanya. Oh, ya Allah, orang Karak pulang modana. Oh, apa di Hong Kong orang menang babar tahun. Ah, meni. Tuh, mantap. Lila karak dia. Ya, oh, nepi ka tinggal beungeut hungkul bodas oge Amang ada suku mah tetep hideung, Mang. Gusti meni. Lah eta meureun di Hong Kong ge papanasan meureun. Papanasan menilalaga kebonannya Busari teh nya. Alhamdulillah teh ieu. Busarina teh aya. Busarina kan teu aya. Oh, Di kota sih kan. Itu baturna meureun teh ah.
Ayah nyamangnya. Kan ayah itu kan ditaruhkan. Di mana? Mah itu tuh. Dodong itu ayah batur mana tuh? Iya. Beli Itu tuh sarang tuh air rencangan tuh menuju Aramang di Pangkar. Di mana, Mang? Itu tuh. Ayo rencangan. Betul buka baturan Iya, itu so. Ipalayong kambe. Ih, teman-teman. Emang reka mana? Aduh deh. Iya kan ulah teh ija Oh, kan iya. di dama. Tapi emang ka Pangkar heulanya. Idodo. Itu ada eta kan rencana Dodo. Nak dia wajin yang orang Sok, orang Masih nganteng banyak. banyak. Iya, ayo tanya bantuan aja. Ada mah bisa terin kia. Main naon ceta. Nanti teh gendir na. Ayo. Aku masih. Ampipa alayom amrek. Itu loh. Ayo mana baca elena. Banyak tanya. Ayo. Ayo mulai dia tala. Ayo. Makasih, Dodo. Ayo ikutin ayo yang jantak. Ayo. Kia. Kia wala tak bayar. Kia iya menyemalalaan. Makasih pengerti Dodo. Amun anda sa etik dah hidi, tala digendir. Ayo. Ayo. Loba man lima Kita coba lagi lima tilu ayo. Masih Pimpayayom gamleng. Tuh loba Dodo paling loba. Kenapa nih? Mau nak balik gendir. Gendir ya. Gitu ya. Ih, kalunya mah wewe. Ayo. Pimpayayom gamleng. Aku Aduh, jadi Ih, menang kabe kan. Pimpayayom gamleng. Menang kalian. Menang kalian. Jadi dua kali salah. Udah cuma 2 kali nyeri. Salah. Aja. Dah kebagian hiji. Aduh. Dora, ulang kita jeung Dodo uang mencari itu yuk. ya udah tuh Yuk ke tempatannya Pak Kus yuk. Mana? Itu ada tahu. Di mana? Ayo kita ada tahu. Ayo. Mangket anu digawean ku Ija jeung si Milah teh mang di dieu. iya Biasa gawe-gawe ngaranna di kebun mah teu paling ukuran korek. Dulunya. Gawe kasar. paling mana wae mang Ya paling tadi itu. Oh, cina amang aya. Cina Busari teh boga ternak hayam pokoknya hayam Bangkok. Aya kebun ayam mah di ditu tuh di depan. Iya ya kebun anu di garap Kubusari mah ieu anu dipercayakeun ka Amang. Kebun jambunya. Jamu nya sanes jamu wae sih campuran. Sampai mana jatuh di dia ya mau kerja di dia palingnya kerja kasar. Kan bae lah biasa ya mah. nah soalnya pada bulan puasa teh gitu nya aya madamelan ya jadinya Gitu. Iya sehari kerja. Nah paling kasar di dia mah paling kurang korek paling. Oh kan bae emang ada pada iya di Korea dan ke batu ya kali-kali atuh ijang ngoredan. Tapi bisa merenang megang parang mah. Bisa deui zaman megang dagangan mamang. Dari dia mah ya paling oge pacu, Bisa. rit, Bisa. ya eta baru dan alas-alas. Asal lo paranjang we gagangna bisa ijang mah. Hah? Dari dia mah pacu. Mah yang lempu atuh mana kebunna hayu atuh. Tinggal heula tadi. Ayo geura. Tuh, ayah itu jamu, ada jamu geraya, nari geraya. Mana gila Tuh, negara orang Pastek kan ayah di Hong Kong mah. Ini bulan sekarang kitu mang jamu lagi mang. Pada iya ngarawasan. Nah, jadi kan teh ayah di Hong Kong mah. Aya di Hong Kong mah Tuh. Ya Allah, Gusti mending gede kieu jamu lage. nyamu. Enggak, teh lah ya mah. Urus ku aman. Kayak tuh make pesta bila. Kunin heula we. ya Allah ditunda dina kutang Jeung ieu meuli pas ka dieu teu da geus naik mah pas hujan teu da geus. Heeh meuli balik trek kieu teh aduh Gusti ting meuli jalan blok. Kerja mah ulah hari keur hujan mah teu geus salodo. Meuli jalan blok banget sih tempat. Iya ya alhamdulillah nya nu Busari ya. Heeh nya Busari teh beli bisaan ya eta peplakan namanya. Alhamdulillah karena amang betah oge di dieu teh kitu. Ayo ngomong-ngomong amang meuli geus aja jauh-jauh teh da geus jauh kayak ge bakal di Oke nyakan ke bisi makan lamun pas ke misalkan ngerja itu jadi tahu mana bener. lebah-lebah nah mah hitong tadi tuh mana irigasi Oh. Eta pada si Dodo ngebak ge mang. teu nanaon Da si Dodo mah juga kebo sok ngebak. Ayo ya Allah meni mending hujan ke ayo. saum deui we heula Ayo. geus rada ieu ka kana Ayo. hayam modenan bisi hayam terang mah ayo
saya tahu nya lupa omong dia dituduh kan gitu. Siap Amang ya Allah. Kan kudu serius. Serius satu Amang dari mah. Itu kan di ayat tempat tahu Allah enak. Cuma di leukeunnan mah gawe pasar ini kamang mungkin kita 10 tahun dia betah di Besari. Alhamdulillah ada Besari mah bager terus. Ya, sarang ikilan ya. Indah ini kayak mah. Mulai gawena ira isukan apa ira Bang? Ya eta mah terserah eta nang ijah istilahna bade anjingnya hayo eta mah nya ayeuna mah udah mah mungkin kan hujan ayeuna mah. Besok mah sugan halodo kan enak geuntang ngerjain ieuna ngoredna. Ayeuna mah tese ulah mikiran keur gawe besok supaya tenang mending ge istirahat heula we kan ayeuna mah meureun karep datang meureun sarape. Jangan sampai kira bisi mana istirahat capek karena tadi di mobil kan meni kebubes-bubes sing jelema. Atuh kan teh ka kota teh ka kota. Ayo kata deukeut bila dihareup. Mana mah teh nyamun meureun. Gitu. Lobong-lobong mah cuman kan ieu mah di kota. Beda jadi kurang ya. gitu. Ya sama tuh alis istirahat lah bisa sampai mulai besok berenang kerja. Ayo tuh. Ayo sob, ayo ada juga. Nah, ayo dia we nya tempatna geus aya-aya.